Jang uring ayeuna rek kagempur Gunung Suela bejaan batur-batur anu lian. Awas. Rekanan maringaraya bikin nandangan kariwa batuan ulah rekara mun maksud pinanggi gagal batuan ulah rekara mun maksud pinanggi gagal Kebat para denawa-denawa anu maksudnya eta pada ngagempur Gunung Suela kacarios ieu di penjara Aswani kumba Aswani kasumpingan juru talungtik sayung serana Rahwana bakal nurunkeun ampunan kaputrana ieu kumbakarna upami ieu Aswani kumba Aswani ngiring perang atau kapaksa ieu Aswani kumba Aswani ngiring perang bari jeung gilig dina manahna ini tak kapang perangan lain rek ngabela kabiadaban jeung kasarakahanana Rahwana nanging nuturkeun tapak laksakna ingkang rama kumbakarna dina majeng ka medan perang yakin rek ngabela nagara jeung bangsa. Jadi Kang wayahna urang giligeun hate kiadi dina waktu ayeuna init kapang perangan nya tapikeun ngabela nagara jeung bangsa anu kiwari diancam kehancuran. Sae Kang ka dieu di mangga hayu urang pada lumapa. Putra kumbakarna anu kemar Aswani kumba Aswani mayunan nyata pikeun ngayunan yuda sareng urang-urang Kiskendha. Bebas taing di penjara di ayeuna Laras eta padahal maka ulah dengan saukur protes kasih uak jadi tawanan politik ai mohon ular ulantaran kaula mineng poka teuing nyaeta teh sapuk sareng peraturan-peraturan si uak anu mukmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. laras ular Di Kang wayahna dina pangperangan urang ngabela negara jeung bangsa di dabongan urang hirup di ieu nagara jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa ngalirna getih teh ieu teh tina ibu pertiwi laras nu mawi kitu kan ulah ditingali si uakna tapi tingali nagara jeung bangsa anu kiwari prek awut-awutan sae Kang jadi orang teh ayeuna teh nginit ka pangperangan teh rek ngabela nagara jeung bangsa bener tapi kan tetep Kang daun pandangan umum pan urang teh ieu teh ngabelaan si uak laras tuluy hameureunnan kumaha lamun pandangan umum kitu atuh ulah nempo batur cing istiqomah cing yakin anceng pajeg teu ungut kalinduan teu gedag kaanginan dina hati urang ulah hayang di komentaran ku makhluk
ulah hayang di komentaran ku jelema dan di komentaran ku makhluk jeung ku jelema mah kadang-kadang urang matak serba salah. Laras. Cing yakin ka pangeran. Sababina katerangan cenah inna mal amalu biniyah sagarupa amal-amalan kumaniat. Semohon. Cenah eta batur nyangka urang ngabela si uwakeun keun bae. Da eta mah panyangka batur. Dahak batur jelema teh beda-beda pamikiran. Jelema boga hak pikeun nyin persepsi. Jelema boga hak pikeun beda pendapat. Da eta mah hak salarea. Ngan urang kudu yakin. Dina sayakin-yakina lamun bener-bener urang manteng mayeng kahyang maha langgeng. Oke tukang jadi ulah nempo pamanang batur ulah. Ulah nempo pamanang batur, ulah nempo pamanang makhluk. Tegenkeun we, cing mayeng kahyang maha langgeng. Yakin urang bakal dijamin kaselamatan kudu murbeng alam. Ulah kapangaruhan hate di. Ulah kapangaruhan ya hate ku sisi jeung tigigi. Cing yakin. Salah moal pahili jeung bener. Pancekeun sae atuh pami kitu maka hayu ki adi. Ayeuna urang ini kapang perangan ngabela nagara jeung bangsa. Sae Kang. Nyalawangna kesan luang-luangana tipada urang pakadus wahang nyorangan siwang loba barina bahkoh kolawi bahana kuhaura pitu pamistri mustaqim bahana kuhaur itu muan luhur
anu bager susapi pantaweunana bos baso anu nyaah dipaksa ge mana bapak hajat ibu hajat anu bager sanes milik bapak hajat ibu hajat anu bager kapayunan sakedapan hoyong dibayar laguna bapak kastam ibu caresi kapayunan sakedapan Bapak Misteri Mustaqim kena jambe. ekek naik kama gedek bapak haji sikin cikakak pacar tekaur kembangan bapak Misteri Mustaqim serajambe lamun daek masing pantai gulasa bapak kastam anu bager gulasa kahalang duriang dina babatu pakastam bos baso anu bager pacar tekaur kembangan bapak kastam anu nyaah bapak bos Lanjut sama bapak kastam Lanjut. anu bager Lanjut terus Pak Kasta. Petia pakastam deui kurit tepung jeung nuasi ibu hajat anu bager Ibu Karsi, Ibu Hajat sok. mana ibu karesi anu bager anu saya anu nyaah atur nuhun Pengantin Sornek Fitri Arenda. jam jami ibu Salma Pengantin oyong Arenda. tepang sareng bapak besan Bapak Besan, Bapak Jamjam. bapak jam-jam kapayunan sing deketan panganten Neng Fitri Cepreja anu bager Fitri Arenda. anu mana Neng Fitri Cepreja deui nyanggakeun ibu Ramana ngali deui bapak kades Junid bapak kadus Wahab anu mana Pak Haji Robi bos bengkel Pasep Junaedi ibu Haja Ella oyong tepang sareng bapak Ratam bapak Saprudin bapak Rasum bapak Dali bapak RT Duryanti eta disarengan bapak Guru Yayan Widu Aji AA Erotilo nyangakeun hiburanana bapak Haji Ustad Dayub anu bager Kang Asep Sudrajat Ciomas nyangakeun hiburanana hatur nuhun abdi kapok bapak sikin cikakak anu bager ari bobogohan deui bapak sikin deui anu bager Lanjut, Pak. bapak sikin anu nyaah anu nyageun
gedong dhuwur kali samung pakulengan ya sepi pepetetan sami murag samia murag baling Banglus lampahipun ieu aletan saking nagara Alengka Duirja. Iya ge. Tilu kakuatan anu langsung dihijikeun ku Rahwana. Aswani Kumba, Kumba Aswani, Raden Narantaka oge ieu Rahwana ku anjeun anu lungsur ka medan perang. Sakilat hanca katigas kumangsa kacarios di Gunung Suela. Ari Gunung Suela teh nyaeta tempat pangenyerekanana Irah Batara Rama Laksmana oge Gunawan Wibiksana Rayina Rahwana anu belot ka Sri Rama itu ujaring carita sadayana parantos uninga yen anu bakal turun langsung ka medan perangnya Rahwana atuh ieu Rama ngutus Anoman Parbancana Suta salaku panglima angkatan perang pikeun mimpin para pasukan Wanara nyata dina mangsa nying hareupan Yuda sareng para denawa anu dipingpin ku Rahwana itu ujaring carita para wanara-wanara kiwari parantos siap siaga ngantosan Rahwana tumindak dateng Gunung Suela. Kaayaan Gunung Suela kiwari ringoi kaayaanana para wanara luluncatan tenadahan kadahan tena tangkal katangkal kaayaanana kaayaan ya Gunung Suela ingeng kaayaanana resep nasora monyet sing karoceak nasora wanara anu kiwari disiapkan ku Anoman Parbancana Suta mampah para wanara-wanara para monyet-monyet lutung surili siamang beruk jeung orang utan halu mampah lulunsatan tina dahan kadahan tina tangka katangka tina gendengane pun renggong buyut lah dia
Kanca Doh kumaha kula nitiwanci nu mustari ninggang mangsa nu utama Doh leres waktu anu tangtu kiwari anu dianti-anti ku salarea Doh semohon anu diantos-antos ku sadayana Doh naon teh kula anu bakal nying harapan perang ayeuna nya Rahwana Raja Alengkadwirja Doh bibit berwit inung rurusuhna ieu kajadian leres anu wani-wani maling Ibu Sinta ayeuna waktuna balitungannya sabab loba pisan anu hayang apa Rahwana kumaha dedeganana leres kaula manggeus apa semohon kula dina baheula kaula dina mangsa jadi Anoman duta leres geus apa kana beungeut si Rahwana tapi loba jelema anu can apa kana beungeut si Rahwana Doh leres nu mawe kitu aing bebeakan ayeuna sae da lamun kaula di Widian mah ku Gusti Rama si Rahwana teh bagian aing Doh leres ngan keukeuh ieu bakal nying hareupan head to head je antara Rama jeung si Rahwana leres kula Kang Rai Anggana Kang Kadeyi sae Anggada salaku panglima alit-alit dina nying hareupan perang ngalawan Rahwana iya Melangkahkan palintangan pembelian panghalutnan sanajan di kantung ngarang kasayang mohon musnah bapak payungan angkat ulah Kakang Anoman Nyi jadi itu jelas ada bakal datang teh si Rahwana si Rahwana dia mau pamit tiasa bejakeun ka Prabu Rama cobi kumaha maksada lamun bisa pangwartoskeun ka Gusti Rama anu bakal nying hareupan si Rahwana bejakeun kaula Anggada pasrahkeun persantenkeun ke tukang Anggada dijamin si Rahwana digorogot ku aing mangga mudah-mudahan tiasa lain mudah-mudahan bejakeun ka Gusti Rama da Anoman madeukeut si Rama sabab kaula ngabogaan sumpah nyaeta pikeun ngikis habis turunan si Rahwana nepi ka akar-akarna kari-kari ana si Rahwana datang ka dieu bejakeun ka Gusti Rama Anggada nu bakal nyareupanana bejakeun apa merenang kolot urang pabentar paham gara-gara si Rahwana Bapak kaula Prabu Subali jeung paman Sugriwa
nepi ka bentar pahan bapak kaula nepi ka mati gara-gara Sirahwana dia nudobakeun ku Sirahwana nu mata kaula nenen kacecep ka Sirahwana bejakeun ka ku Sirahwana anggada nu bakal mehanana bejakeun ya mudah-mudahan lain mudah-mudahan bejakeun da Anoman medeukeut jeung Rama Anoman medeukeut jeung Sirama kaula mah kurang deket tinggaleuheun beureun sanes geuleuheun panginten ieu mah sagarupa teh pada Kakang Anoman sagarupa teh Anoman deui nya nuju ka percanten promosikeun atuh adi promosikeun kadulur teh sing inget promosikeun anggada ka Sirama dah hayang naik panggung atuh anggada ge sarua hayang tenang ieu mah oman deui anu pirah teh sagarupa Anoman bejakeun anggada ku Anoman da anggada ge boga pangarti nu FYP teh Anoman deui dina TikTok lolobana follower Anoman aing mah saeutik ya kesempatan kaula we nya kesempatan Anoman tapi bejakeun atuh ka Sirama promosikeun ieu mah sagala rupa ku Anoman deui bere kesempatan atuh kaula ya mudah-mudahan omongkeun da teu cukup ku mudah-mudahan pangnepikeun ieu mah ya kede tepikeun iraha simun engke deui upami ngariung apa loba ngariung tiba heula ieu teh anggada teh palaena ai palaenaon bejakeun aing hayang kilu sing Sirahwana kamari kumbakarna paeh anak Sirahwana Indrajit paeh kabeh ku batur lain ku aing hayang atuh anggada ge tercatet hayang kacatet anggada ge dina buku hayang ka kamera aing hayang kasorot ya mudah-mudahan bejakeun mudah-mudahan iraha di depina Ari mudah-mudahan teh melaksugan di tanah lamun di Cebor mudah-mudahan buah dari buah teuing. Cing sabar aing tiba heula. Teu sabar mah kieu. Ya mangga wiraha. Ya. Anoman jeung Anggada guntreng euy. Lain naon saingan teh dua monyet. Malah dulurna teh euy. Barayana anu kapake Anoman wae nya heueuh Anggada teh amekeun. Katuruk-turuk baheula aya kejadian lho. Yang Hobat ilaha illallah. Yang puluhan tahun aing ngahiji jeung monyet. Nya akang. Eueuh nu nyangka jelema ka aing. Sing horeng jelema mah kumaha gaul nya euy. Kumaha gaul sagala rupa. Gaul jeung monyet disangka monyet aing. Gaul jeung ustad disangka santri. Gaul jeung dokter disangka perawat. Gaul jeung polisi aing disangka bangsat. Hai polisi make seragam aing henteu. Heeh. Nyata jelema mah kumaha gaul lho. Gaul jeung monyet aing aduh Gusti nu agung. Heeh. Man. Put. Kamana bapa maneh? Aya we pun bapak ulah. Biasa pun bapak mah kitu we bali meuleuh menyan. Mula menyan, sumuhun. Saurkeun bapak teh ngaduakeun Anoman, mudah-mudahan Anoman Cingjaya. Tuh. Ka Semar-Semar ngadoakeun teh Anoman ai ka aing iraha.
Gini enggak ada tuh aing teu kapalire. Sakya aing ngacung giringna. Punten teu katingali. Wah, teu katingali nanaon geuleuh ka aing kabeh mah. Sanes geuleuh teu katempo. Wah, geus teu pot-pot geus bot. Lan Gus. Henteu. Layanan teh. Nya teu layanan. Teu dilayanan we mah. Nya. Dupi anggur anu ti Gusti Rama terus katuang. Situ bejakeun goblok situ. Dawat. Eta anggur hejo kanggo Anoman ti Gusti Rama tuh cenah oge. Kadahareun-dahareun ka Anoman dituluy. Ai ka aing iraha. Soal diomongkeun goblok atuh sia teh. Kenjera amek. Anoman monyet teh berseka nya. Anoman masuk monyet teh seungit. Kebohan monyetna meureun mandi wae. Nah, da ge sok mandi goblok. Ge, ieu mah ka Anoman sia mah ka aing goblok nyinilan. Atuh ngomong wae goblok sia teh jempe. Sidik jelema teu kaopan. Nya. Bulu Anoman kakeplak ge bodas ge ieu. Bersih beda aja monyet lain mah toromol bukna teh. Aing geus ti salon goblok. Nah, daling ka amane enggak ada aing. Wah, lain ka maneh koplok sia. Da ngadelek sia matana ngadelek aing. Cik atuh ngomong wae si teu geuning. Nya. Taraya kutuan Anoman mah nya. Darajin Anoman mah tuluy ngalakutu. Nya taya nanti monyet mah borokan. Beda jeung batur monyet teh barusik, barorok. Tempat sarena ge bersih Anoman mah. Berseka teu da sarareungit. Nah, da ge buka kasur goblok. Nah, enggak ada lain ka maneh. Wah, ka maneh sia dicakar ku aing. Cik atuh segala diomongkeun goblok sia. Nya aya mah kasur na aya kan dahdir wungkul. Iraha aing dahdir. Nya ieu mah Anoman teu ngomongkeun anggada sia ka aing matana goblok. Balut sisi sabada. Anoman, boleh. Mudah-mudahan urang tiasa unggul Anoman, mudah-mudahan. Saurna teh nu bakal datang teh Rahwana da boleh. Abdi mah hayang apa Rahwana di kieuna? Kaula mah geus bangi. Aing ge geus. Gini anggada tuh cek aing oge. Kakara kareret. Nu mimiti teh Anoman deui. Naon ieu teh? Naon. Ulah. Naon? Ari eta titipan artos di Gusti Rama kanggo Anoman aya. Cek aing naon? Sakal rupa teh Anoman. Duit di mana ieu teh? Ye eta duit teh tadi teh anu mana? Nya si anjing mah ka aing. Eta ngiceupan. Naon jeung ngiceupan? Aduh sia. Duit pamulangan. Aduh 2.500. Tolong dikeun tuh ada. Diuk di dieu. Sae klan. Ini panasan wae si goblok mah tuh. Sidik kita bersaing jelema teh. Dipanasan hayo. Heeh. Rawa namanya Anoman mendeket di Batara Rama resep. Ka itu ka dieu teh layeut. Nya deheus. Da bobohan atuh Anoman mah sopan santun. Nya ge monyet tapi sopan santun. Nah, da ge kunci pesantren. Nah, da mah tanyakeun pesantren ke mani. Sia make jeung sopan santun. Aing teh pesantren sopan santun. Geus atulah diomongkeun wae gandeng. Sidik boga adik ieu. Ari Anoman harita bisa ngangkat gunung teh gini. Gunung harita diangkat ku Anoman teu berat. Viral. Ya henteu. Viral harita gunung diangkat.
Aing bisa goblok. Emang na anu man wae bisa ngangkat gunung, aing bisa. Nah, da meureun ka ente. Sia diangkat bubutkeun ku aing goblok. Sia kumaha goblok jempek goblok. Nya Kang eta beja jempek. Sia lamun gelut aing nu riweuna. Nya anu ngahaja dipanasan. Dipanasan nih sia teh. Keun antep cenah gelut aing. Aya anu man kantos dicana ke Gusirama ka itu ka mall. Bro, nya ka mall kitu balanya. Di mana di leuweung aya mall goblok? Ka ciri sia mah hayang ka ieu. Mamanas teh ka ciri. Nah, da abdi mah ngadongeng naon sia peungeut sia ka aing. Geus atuh pot geus pot. Lan geus. Mun atos abdi mah teh tadi gida atos. Tadi kadu kumaha ti Gusti Rama raos teh. Ada tuh sum kadu goblok. Aing bohong teu heula usumna goblok sada tuh. Aya baso ti Haji Kasman kartos katampi ta can? Baso nya raos pisan. Ai ka aing mah teu mere. Tuh, eta. Cik sia teh ulah segala diomongkeun goblok atuh. Nepi ka matados kitu lanceuk aing teu cikoplok tuh. Ai matados kenal ulah. Wajah tanpa dosa. Situ wajah tai. Alah. Nya, mawa kana fisik si goblok mah. Keun anteup. Marakana moal leuwih peureus teh aing gerakeun. Asore aing mah. Sang
Anoman perbantan suta Bereketit Anoman perbantan suta Anjani suta ingkang samyang ngalagang satengahing gunung Suela satengahing gunung Suela padenge kusia ada wala naon kadalang-dalang kakawena teh Anoman hayo aya aing kudu kumaha aduh ya enggak ada ampuni jelema ya banyak tuh kudu dibarengkeun dua dana bisa mah tuh Anoman jeung Anggada keur cici gitu eta ya mah Anoman wungkul pokona bejakeun ka Gusti Rama bejakeun yen anu bakal ngarepan si Rahwana bejakeun Anggada ya mudah-mudahan bejakeun dah hayang atau Anggada ge hayang naik panggung ya mah Anoman deui Sagarupati Anoman Anggada ira naon seuri goblok teh naon aing mah teh seuri eta cemeng teh tadina abdi mah hari anu ngalawan Rahwana mah eta mah kumaha kaputusan Gusti Rama we nya kaputusan mah di Gusti Rama ieu mah usaha Anoman sangkan ngusulkeun Anggada dia tapi bisa ngalawan anu ngaranna si Rahwana da ieu teh bakan nying harepan teh sanes Rahwana wungkul saha nyaeta anakna Kumbakarna nyaeta anu ngaran Aswani Kumba Aswani tah jeung anakna Narantaka tah naon tah eta bagian Anoman kaula bagian Rahwana Rahwana mah amun manah jeung manah deui cicing tong ngomong goblok mah. Hei, gede amak si monyet teh. Di mana-mana ge monyet mah beun darah tinggi eueuh. Aya wae si monyet darah tinggi goblok. Emang aya ketang? Aya tuh, aya saha mane cakar sagoing. Ge gerakanya ceulina. Nah, kitu we ya. Ayeuna teh kaula teh kakapancenan nya tapikeun ngalawan Aswani Kumba Aswani. Anakna nyaeta Kumbakarna. Salira mah nyata bagian ngalawan Narantaka anak Rahwana. Narantaka ya, anak Rahwana bener. Kumaha lamun kaula ngalawan Aswani Kumba Aswani. Nah, hayang dua sekaligus aing ngalawan. Kaisal hiji we mah. Lain naon hiji gadeng-gadeng naon gadeng-gadeng sia dia pake ubar budu ku aing sia monyet teh gede amak sih teh ieu parantos kaputusan Gusti Rama jadi kaula ngalawan Narantaka anak Rahwana bener ya jadi tingali ku Anoman anu ngaran anak Rahwana disasaak ku aing anak Rahwana jeung anak Semar ku aing disasaak ka aing cenah geus Rahwana emangna aing rek sieun geus naon sia ampun eta dengan wah sesarentang geus sabarkeun umpat geus nama alus eta mah gini aya maronyet goblok sia udah bener monyet Wirpendra barang nuju impal wacana para wanara cing carerit kayana na cing karocea cing caralekroh nguningakeun wireh kaya serangan ti nagara Alengkat Wirja
nyata Aswani kumba Aswani tuminak dateng ngarsa alam tidak betul Aswani kumba Aswani sampun dumugi gini wayahna anggada kaulah lupakan yang harapan Aswani kumba Aswani kaulah anggada hula kaulah Mau beres-beres goblok. Aisyah apa boleh kekuai kayak teh? Sia dang ngelilakeun batur. Kaburu anu mana? Geus lila aja teh puting teuing. Wayahna bot, wayahna angkada kalau bakal nyinggarepan. Naon sicirian? Tuh. Bakal nyinggarepan Aswani kumba Aswani sok. Punten. Iya. Sakilatnya aya kitu Anoman teh lah hebat Anoman mah bisa ngapung monyet lain mah tang tuh encan atuh teh lagi kadenge ku sia da bae teu ka aing si koplok mah gini yang enggak ada tadi goblok Nobita ngomong nya ingali Anoman bisa ngapung segala bisa Anoman mah resep yang enggak ada bisa ngapung Don enggak ada bisa ngapung naon merong sia nanya naon bieu cuman enggak ada bisa ngapung aing mah teu ngapung nyatu keneh koplok teh Allahu Akbar cik sate sidik eta tepan bersaing di baheula heeh bersaingna teh gara-gara naon body balik teh baheula teh bersaingna teh kieu Anoman teh dina namakan si Banalayu teh geuning jalan batu nya ngunyalan batu ari Anoman ngalungkeun batu keuna ka anggada kapecelan beletuk teh didinya pandaribut mimitina teh oh nya eta tamakan dulu edan lu tamakan wowog dulu seseg teh di laut di tembrang omak teh regrog resepu kompakna we heeh mata ke manitah lamun ngabangun nitah monyet we lah nah dawa kabejakeun monyet beuki semen nya tapi heeh lain ada teh anakna ieu nya euy kubakarna heeh ayo sia ulah ayo Aswani kumba Aswani sampun dumugi dateng Gunung Suela datan neratang ngademan datan neratang ngademan ewuk mangkole nganrana jadi bapak urang maut teh bejana di Gunung Suela saurna teh nepi ka bararuntung suku buntung leungeun buntung nya ngabela nagara jeung bangsa muring kak bulu punuk ya Kang wah urang ge sanasib cinggemleng di cinggemleng dina hate sanajan dina mati nage teh naon da ngabela nagara jeung bangsa urang teh jadi hei wanara saha nu wani-wani nying hareup ka aing datan neratang ngademan ya Kang Abeng datan neratang ngademan ewuk mangkole nganrana
di ieu teh monyet kelenci Kang tinggali monyet 3 monyet nah mun mulus monyetnya Kang saha anjeun paran kaula Anoman Anoman uluh ieu di baheula teh geuning aya Anoman geuningan cenah anu ngaduruk alangka teh ngaranna Anoman ieu Anoman anu ngaduruk alangka teh bener uluh dulu itu mun sagede kieu ieu monyet nya anya saha kaula Aswani Kumba ieu pun adi Kumba Aswani kaula teh putrana Kangjeng Rama Kumbakarna Suwargi jadi anjeun trek ngalawan ka kaula sanes bade ngalawan kaula datang ka dieu terek mempertahankeun kautuhan nagara Alengkadwirja anu kiwari rek diawut-awut ku anjeun para monyet lain ku aing diawut-awut mah ku uwa maneh rahwana eueuh sakira-kirana anjeun ayeuna mung bitotama jeung kaula geura nyingkah ti ieu wewengkon sakira-kirana kaula hayang nyingkah geura pikeun Dewi Sinta weh monyet ini loba pertanyaan saya wartawan monyet ngan kieu Anoman kaula datang ka dieu lain rek ngabela anu jadi uwa tapi kaula datangna ka dieu rek ngabela nagara jeung bangsa dengekeun ku anjeun datangna ka dieu rek ngabelaan saha tapi keur kaula dina mangsa padu hareupan di medan perang berarti musuh satru kebuyutan tapi bener ngomongnya mah euy monyet ieu meureun monyet terpelajar meureun nya jadi anjeun geus teh galana kaula tega pati tega tong diajak ngobrol kieu mah wah nya si eta mah tiwasnya nya boga adi teh kitu getah sarupateun di ka Dede sia monyet kolot di podaran mayep wes sia wes cik iya wes edan anjing monyet naon si goblok ge kurang ajar si awas ada Melayu kurang ajar si monyet lokot lokot kolot rasakeun edana rias what ya wes stiker sayang tumampara yo iya Kumba Aswani dijamak dening Hanoman Perbancana Suta ngemasing pati tumekaring perlaya wet tiwas Sapira hidup Hanoman Ulu si Adi meot dedeh teuing Ki Adi Akang Ki Adi jeung Akang TS tuning siapa pahit sama manis sabagja sacilaka lamun Adi gering Akang ge milu gering lamun Adi sedih Akang milu sedih ayeuna Akang hirup Adi kudu milu hirup pena stiker sayang tumampara ieu ge ieu Kumba Aswani lengkahan kurakana Aswani Kumba ngadak-ngadak hirup deui kayana woi godang tadi woi bagian Akang di
Ayo Kang Kodaran, Kang Kodaran. Ayo Gabriel. Edan. Anjir. Ya kitu eta. Aya kitu eta Adi jeung lanceuk teu. Adina paeh dilengkahan ku lanceukna hirup deui. Laras. Nah, ari sidawala kaing dengan ngunuskeun ayo. Mun we belana kaing teh. Teu kompak-kompak jeung jadi Adi aing. Bala kade anu mah kade. Ayo Gabriel. Kurang ajar hebat. Iya. Tiwasnya mau. Wah, iya. Wes. 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 Hidup Anoman, hidup Anoman. Woi lu si Akang meot. Kang, dilengkahan ku Adi hudang Kang. Iya. Wah. Lawan ku Adi Kang. Hayo di. Edan dua puta cak Anoman sia. Kurang ayep. Udang di. Iya, akangen di. Edan anyir. Nepi adi lanceuk nepi ka kitu leu. Sama pahit sama manis. Karunya Anoman. Akang. Anu diagul-agul ku sia teh eta Anoman. Tempo kabisaten ngan sakitu lamun dibikeun maka aing. Lamun dibikeun maka aing. Nu ngaranna Aswani Kumba kumaha Aswani teh ku aing paeh. Ukur kitu kabecusna teh geuning Anoman teh. Lamun bikeun maka aing tetep Kata dianggap. tapi kata dianggap kieu aing. Dalam mulai anak Semar mah ku angin si korokos di bawah lagi si goblok. Beda-beda teuing sia.